Atuh kumaha hirup abdi teh nalangsa tegadu bapa nu tos lami ngantunkeunna bapa pupus telungkulan abdi keur di pasantrenan hate mah keur bubungahan pirasat mah karaos pisan barang wargi ngawartosan ujang hayu urang mulang sakedap aya wagelan di bumi keur kasusahan mangga geura tinggalian bapa nu di pangsarean sugan teh nuju teu damang geuning bapa teh tos mulang kisoca abdi ngaclakan ninggal bapa di turuban seueur jalma ngariungan kabeh pada nyaraksian pun rai anu seueurna ngan ukur bisa cerikna ninggal bapa payuneuna bari diusapanana ayeuna mah sare bapa sanesna sare biasa sare anu salamina ninggalkeun urang sadaya sangsaraku tegaduna bakal pikeun di kobongna dar oge saayana kitu ge lamun manggihna batur sibuk di kiriman abdi maka sesedihan ninggal batur binga pisan aya anu ngalongokan boro-boro ngalongokan komo deui nu ngiriman suganti dulur sorangan tapi dah teu aya pisan pesantren teh peuri pisan bekel neangan sorangan keur aya mah bunga pisan ngaji ge kasumangatan tapi lamun teu manggihna hate sedih karasana nahan betengku laparna peuting teu daek sarena meureun lamun gaduh bapa hirup teh pasti bahagia cara batur barungana abdi mah kantun sangsara mugi Gusti ngahampura kana dosa umi bapa reng nampi kana amalna jeung salamet salamina